Ajan kitu ngelembutan teburung kagaruahkeun. Di hareupeun ujug-ujug aya Neng Dita. Pan keur anteng jeung Pak Manajer. Rikat kuring meledogkeun deui panon kanu raramean. Sidik Neng Dita aya, red di kanu hareupeun aya deui. Ngajengjen sakedapan, antukna teu ambil pusing. Di mana we milik mah? Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Nu joge dangdut meni marota, da puguh nyi biduan ge beuki ningkah, bangun taya kacape. Musik dangdut, pirigan organ tunggal, teu eleh harus ngaliwatan sapeker nu bebledugan. Matak raceng teh ceuli. Nyaan peuting pamungkasna acara outbound pausahaan tempat kuring digawe dibebenyokeun ku hiburan dangdut nu ngahaja di ulem ku bagian SDM. Sararea saruka bunga, sukan-sukan dina peuting nu halodo di lalebok pelesiran persun ke orang kota nu sapopoe ulu kutek jeung pagawean di kantor. Kitulah cek bahasa legegna mah refreshing ngubaran karungsing. Nu teu ngilu joget oge imut-imut bae mah teu burung. Basa nenjo atasanana nu sapopoena gereng horeng jogetna mani segut. Mani ti dengo-dengo we mayunan biduan dangdut nu nya geulis, nya seksi, matak uruy. Puguhan, raksukan, sarua merecap, ngaleupet, katambih, improvisasi ngawih, menisa seepan, digoyang, gitek, dugi ka, pokona mah, matak parnas tiris, jang jalu nu leumpeuh yuni mah, ning najan teu joget ge, pangaruh wirah madangdut mah, teu burung noelan jajantung, laju refleks kana tuur, sina joget atawa ngutek-ngutek curug sakapeung bibirna mut-mutan nyilu manyanyi da cacak mun teu era mun teu loba jelema geus ngarengkenek tapi lila-lila mah teu tahan da laguna beuki pedo kuniang hudang era-era ge rampayak joget najan siga bebegik nu karupak angin oge. Paduli teuing, yang penting mah happy tinimbang batin kasiksa, hayang joget kabakutek sakadang ka era riak jadi jarawat. Mun kuring nyaan teu kagoda, lain teu kasetrum wirah madangdut, lain teu kabengbat giler jeung dilak biduan. Lalaki atuh, tapi kapeurih ati leuwih karasa model nu antukna boro-boro hayang joget tikoro ngagenok angun mentegeg nenjo si manehna babaturan sakantor di deukeutan manajer personalia nu nya kasep nya pasti beunghar. Dita Ratna Ayu ngaranna teh pagawe anyar loba nu naksir da puguh kembang mencenges ka asup kuring. Lalaki atuh ngan hanjakal jauh Ambon di korangan kanyere ka pipir-pipir. Bati mentegeg angot ka dieunnakeun mah manehna di deukeutan ku manajer jeung manehna ge bangun lea. Papanting dina pipiti digebahan make hoe hayang teuing boga ganti keur ngubaran ka peurih hate. Antukna ati jumerit dasar atuh lalaki hangit lalanang belang kuring mah pematak mun batur jaroget suka bunga kuring mah ngurincer nangenan lalajo keur ubar ka peurih ati ti Neng Dita.
Ari gok jeung barudak awewe batur sakantor wungkul. Heueuh, apaan geus baruga salaki. Ukur hiji dua nu lengohan keneh mah. Neng Dita nu diincer apaan geus diheko ku bapak manajer. Nasib. Kesel antuk nama panon dibaledogkeun ka Neng Dita. Ser getih nyiak. Masa katangen keur uplek ngawangkong jeung pak manajer. Teu tahan kencling indit. Maksud teh rek ka kamar penginapan rek sare atawa rek ralajo nu keur garapleh. Nya rupa-rupa nu sukan-sukan teh aya nu joget gapleh nu ngagojod bae aya nu sedih kingkin bae siga kuring aya. Koreleng mungkur di kalang raramean. Ana Malik go lenyap. Hareupeun aya Neng Dita gelenyu imut ter jajantung ratu lebar gelenyu kuring ge imut. Ajan kitu lelembutan teu burung kagaruwahkeun. Aha, di hareupeun ujug-ujug aya Neng Dita. Pan keur anteng jeung pak manajer. Rikat kuring maledogkeun deui panon ka nu raramean. Sidik Neng Dita aya, red di kanu hareupeun aya deui ngajengjen sakedapan. Antukna teu ambil pusing. Di mana we milik mah? Pan tadi kuring menta ganti. Ayeuna aya Neng Dita pisan. Santeuna rupana sarua. Gelis kawati-wanti endah kabina-bina. Kebenang Dita itu aya Dita ieu nu matak dengkekeun deui kuring kayid rek ngadeuketan manehna. Edas aya nu nyekrup si gelis ge nelenden bari teu weleh imut amocuy. Kasorot remeng-remeng lampu neon. Hadena we babaturan saurang ge nangenan da marancokna dangdut. Halus we dalamun katingalieun kuno sejen angot ku pak manajer mah geus moal boa padaneun deun harte. Lalaki atuh aeh nya nu lalaju hiburan teh lain nu keur sukan-sukan pariknik bae. Masyarakat sabeureun tempat rekreasi oge aya daapan nemrak di luar lapangan lain di gedong. Nya kaasup si geulis teh nu nyeples Dita nu keur jongjon di dekeman juragan manajer. Pada deukeut we dengan kuring mimiti palid gep kana ramu manehna. Alah ieu si geulis ge ngahenen. Nya lira Tanya teh haros-hos manehna ungeuk bari anger imut. Sakedapan silih teureub asmara mingkin ngagulidag nandingan guruhna dangdut. calik di ditu yuk. Kuring beuki junihin da geus asa nya manehna teh kembang ceungceuman. Bari pakaleng-kaleng kuring ngajauhan ramean nyingkur ngadeuketan tangkal nu gomplok. Di handapeunana aya bangku panjang. Gek diuk ngarendeng pagegeye. Alah ieu jajantung dangdut. Naha teu ngiringan joget? Tanya si geulis, sorana rada ngirung. Keur salesma sigana mah. Ah, teu tiasa Kang mah. Pok teh pondok. Biduanana cantik ya. Disebut AA kuno herang mani asa jadi bentang. Cantikan Dita. Salira. Saha kakasih teh? Nuhun Dita. Tembalna ngarenge kitu kuringyaan batingan gebeg. Nya rarai sarimbag jeung Dita ceungceuman ngaranna sarua deui. Santeuna ceuk pangakuanana tapi aku kudu menta bukti KTP mah. Dupi nami A. Kituna teh bari ngalendean kana dada. Estu sugema biduan
ke intro lagu Cinta Satu Malam. Cenah mah pamundut ti Pak Manajer, koplah uing ge boga, uing ge rek bercinta satu malam. Tapi mudah-mudahan mah bisa keur salawasna jadi batur hirup. Juned, Pok teh, ih meni sae namina. pokna tuhnya ari pijeroeun mah ngaran Juned ge di sae-sae. Tu cara babaturan mani sok ngaharina ka kuring teh, abong lain manajer, abong teu boga jabatan. Di palih mana bumi teh? Tanya kuring sabada paheneng-heneng sakedapan. Tuh di Tonggo, di Pasir Ipis. Manehna nuduhkeun lembur di Tonggo. Hayu atuh ameng kaditu ari moal joget mah. Lah kadalah nyaan ye bakal bercinta satu malam. Jantung beuki ngaguru. Jol kacipta we di ditu sabatae nyacapkeun ka sono. Tapi ras boa di ditu teh disampakeun bedog ku bapakna atawa boa salakina. Nafsu birahi ngulapes deui. Alim bilih aya nu nyeuselan. Nu nyeuselan saha? Eta gumujeng meni raos ngan tungtungna bat matak ting saria. Caroge atanapi tuang rama. Abdi mah pahat tulalis. Angot caroge teu gaduh. Sorangan we di rompok teh. Birahi uniang deui antukna harita keneh ge kuring kabandang kumanehna ngingkig pairing-iring muru lembur Pasir Ipis ditonggoheun tempat pelesiran. Mapai-mapai jalan satapak hadena keur caang bulan leumpang teh teu talag-tolog teuing. Angin peuting karasa beuki nirisan bubuhan di lewek pagunungan atuh. Jeket direkep nya we lembur da geuning loba imah mani patateep. Dekung silila anjog ka hiji imah si geulis muka panto nu teu disosi. Mangga kalebet. Hawar-hawar ramean kadenge keneh. Mun teu salah mah lagu gedung tua. Hartina di tempat pelesiran ka dieu teh ti jauh teuing. Gek diuk dina kursi nungan hiji-hijina langeor si geulis Neng Dita nyampeurkeun sok nyuguhan cai. Gek manehna ngilu diuk dina kursi. Puguh we angan beuki ratu. Kulem di dieu we nya sareng Dita. Dita teu aya rencang ari wengi teh sok keueung. Pokna bari dagamang kana sleting jaket dibuka. Kesang mimiti ngoprot. Duh katuhnya bilih kakantun ku rombongan. Moal enjing dijajabkeun. Cenah bari ngabedoleungeun. Laju dibawa ka pangkeng. Eleh deet kuring nurut plus ka pangkeng. Poek mongkleng teu kaciri curug-curug acan. Bareng jeung eta sora ramean ngiles nu karasa awak kuring dirangsadan ku cara kasar. Les kapidara eling-eling berai beurang da kadenge aya nyalukan. Ned, hudang, eling euy. Nanaonan sare di dieu. Batur hibut neneangan ti peuting keneh. Di absen, maneh eueuh. Jeung eta awak gulucun kali kolor. Gebeg, durinyal hudang, guragiu di baju. Red kanu rajeg narangtung babaturan. Gusti, aing teh kasarung nih. Nu dikeukepan teh kuburan. Sakedapan kuring maling reret kana tetengger kabaca Dita
Ratna Ayu, wafat 2010, lahir 1883. Dedeh teuing geulis, hate ngagremet, nginget-nginget lalakon penting tadi, dikulik sakubaturan, naon pangna kuring nepi ka kitu, satadina rek balaka, naon kalaman penting tadi, tapi heureun kuletah, era bisi aya cak-cak bodas, terus tepi ka manehna. Neng ditatea, pamiarsa, Ropi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyungkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.